Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lain johar atawana lain nuqtoh namun kitu bagian letik tesalah jeung sahiji lain bagian juz loba dalil naki kana nunggal dat pangeran eta dawuhan Gusti Allah na Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law kana fihi ma alihatun illallah lapasadata. Sabab bumi langitnya tak teruksakna eta dalil yen Allah nyata nunggalna. Lain johar atawana lain nuktoh dak mun kitu bagian letik teu salah. Dat Allah teh lain johar. Johar teh perkara nu leutik nu geus teu bisa dibagi. Jirim teh ayana timbul tina perkumpulan johar. Lain nuktoh di titik nuktoh teh. Da mun kitu bagian leutik teu salah. Jadi lamun Allah hijina perkumpulan tina johar atuh Allah teh asalna teh bagian perkara anu leutik dihijikeun jadi gede jadi wetang uluk atuh Allah teh lamun kitu mah jirim atuh kan jirim perkumpulan tina perkara anu laleutik. Nu matak aya bentuk jirim teh sabab kumpulna johar. Dibalikeun deui kana johar mah eueuh bentuk jirim teh kan. Model panto. Panto teh disusun tina engsel, paku, kaca, mun aya kacaan panto. Papan kayunya. Berarti lamun eta disebut panto, coba dibalikeun kana asalna. Udaran lainna engselna pisahkeun. Kayuna pisahkeun di udaran lumrukeun didinya disebut panton teu padahal eta keneh nu tadi ge sabab dikumpulkeun jadi panto di udaran deui dipisahkeun aya panto teh ya teu aya. Lamun Allah tadina johar atawa nuqtoh atuh Allah teh meunang ngarengkepkeun tina juz anu bing sedangkan cek kamari dat Allah nunggal itu nunggal teh aya salabiah kamun fasil aya salabiah kamutasil itu aya nunggal anu nyabut kana hitungan anu misah jeung anu ngahiji itu jadi hitungan anu misah anu ngahiji ge eueuh di Allah mah nu matak dat Allah mah nunggal lain hiji sebenarnya mah hiji teh meunang nginjeum eta mah babasaan unggul. Sabenerna mah lain hiji kadenya bisa ditanyakeun ari Allah sabaraha hiji berarti ari pertanyaan sabaraha mah hitungan ngajawabna teh. Namun aya hitungan di Allah ari jalma sok beunang dihitung tara. Beunang atuh kuas jalema Allah teh Ki Umar, Ki Bakar, Ki Zaid tiluan berarti dihitung. Allah bisa dihitung berarti atuh Allah teh henteu nunggal ari kitu bahasa nunggal di Allah teh teu aya bilangan nana hiji lain 4 kali saparapat lain setengahna tina 2 Allah teu 2 teu 3 jeung satuluyna sabenerna mun dituluykeun mah hiji ge henteu Allah teh
Ini atuh dibasakeun nunggal. Nunggal teh nyalira eta mah. Mana nunggal kamari Pak? Salian dat Allah lain dat. Dat mah ngan dat Allah hungkul. Anu sok disebut dat di makhluk eta teh jirim atawa jisim biasa. Matak sakur-sakur jirim jeung jisim sok disebut dat. Ngan teu sakur dat eta jirim atawa jisim. Sabab dat Allah lain jirim. Eta nyalira nu boga sifat Allah hungkul salian dat Allah eueuh nu boga sifat. Jadi dat Allah teh nyalira. Mustahil salian dat Allah boga sifat seperti sifat Allah. Eta dina wahdaniyat salabia kamun fasil manana. Eueuh nu boga af'al salian dat Allah mah. Nu disebut af'al di makhluk teh robah jeung cicing. Padahal robah jeung cicing teh lain pagawean tapi tapak pagawean. Lamun netepkeun robah jeung cicing, peda ari robah jeung cicing pagawean ditetepkeun di data Allah urang. Allah robah jeung cicing. Ulah Allah nu ngadamal robah jeung cicing. Da cicing jeung robah lain pagawean eta teh sabenerna mah. Disebut pagawean teh meunang nginjem bahasana. Lain pagawean sabab ari pagawean mah kodim. Ayan di mana di dat Allah. Eueuh nu boga af'al salian ti dat Allah. Nu batak aya wahdaniyat bil af'al salabiah kamun pasir. Kayak gitu. Tadi dia diterangkeun lain johar, lain nuqtah dat Allah teh. Damun kitu bagian leutik tadina teh atawa atuh hiji lain ti bagian loba. Jadi lain meunang ngarangkepkeun tina juz anu ping bilangan. Makhluk mah meunang ngarangkepkeun tina juz jalma ge hiji. Eta teh meunang ngarangkepkeun tina juz anu ping bilangan sirah, leungeun, suku, patuangan. Lamun sampean teu aya jeung patuangan disebut hiji teu jalma. Sapotong teu hiji. Oh. Sabab meunang ngarangkepkeun tina juz ping bilangan. Jeung sahiji lain bagian juz loba. Tak gitu Kang. Ari cara memahami kumaha ieu ya Kang? Kieu ya. Urang kudu paham rumusna. Kumaha nepi ka jadi ayana jirim jeung jisim? Ayana jirim jeung jisim teh meunang ngalafaedah tina ayana Allah. Jadi aya nu wujud saheulaeun makhluk saha Allah. Ari nu saheulaeun Allah aya teh ya? Tah aya. Da Allah mah ayana teu butuh ka nu nyieun. Dina kieu binafsi kamari. Teu butuh kana tempat pikeun cicing, teu butuh ka nu nyieun. Jadi teu butuh ka nu nyieun teh eueuh nu leuwih, eueuh nu milaan wujud ka Allah. Tak kitu kan. Jadi batur mah kieu ngitungna hiji dat Allah. Eta dat Allah eueuh nu miheulaan wujudna. Kadua nur dat Allah. Nur dat Allah teh timbul tina dat. Mun eueuh dat moal aya nur dat. Timbul tina dat. Eta nur dat Allah. Katiluna sifat af'al Allah. Sanggeus sifat jeung af'al dohir makhluk. Ku Allah didamel makhluk teh. Tangan makhluk teh dibagi dua. Aya makhluk nu ku Allah disimpen di alam dunia, aya makhluk nu ku Allah disimpen di alam malakut. Jadi makhluk ayana di dua alam. Alam hadis eta kabeh. Tidak tina sifat tina afal sifat jeung dat, nur dat, sareng dat qadim eta. Ta eta disebut hadrat Allah teh. Jadi afal Allah, hadrat Allah, sifat Allah, hadrat Allah. Nur dat sareng dat. Ari makhluk Allah mah disimpenna di alam dunia sareng di alam malakut. Ta lamun hate urang geus ngaleungit geus teu ningali ka dunia jeung malakut,
Nah, eta wusul ka hadrat Allah disebutna pana. Salagi hate urang ningali dunya jeung malakut, nah eta hate teh mahjub disebutna, kahalangan ku nyangka wujud ka makhluk, lain ku makhluk kada. Nu ngahijab Allah mah lain datiah makhluk. Tapi hate nyangka wujud ka makhluk. Aing hate kahalangan ku duit. Geuning batur ge anu boga duit usul. Berarti lain duit tu ngalangan teh. Naon nyangka wujudna duit. Tak gitu. Mantap ulah nyangka wujud. Jadi orang kudu nyaho Adam na makhluk kudu mangikeun wujudna Allah. Namun jalma masih kene boga sangka bahwa makhluk wujud mal wusul ka Allah nepi ka mana ge? Mal wusul-usul. Jadi perjuangan orang teh kudu ngaleungitkeun sangka hate kana wujudna makhluk. Sabab makhluk teh teu wujud, urang nyangka wujud wae. Mun ke di madrasah ingat boga pamajikan teu? Ingat boga pamajikan. Jadi pamajikan aing teh wujud di teh. Dina hate di dieu. Kena wujud di imam maka ngana hate ulah aya pamajikan, aya ceuk hate eueuh. Dan wujud ma'al kade ulah nyangka pamajikan Allah. Lantaran eueuh dina hate nu wujud ma Allah. Jadi nu wujud ma Allah hungkul. Nyebut aya kemajikan samet letah hungkul. Lamun ditekadkeun ku hate, letah nyebut aya, hate nyebut aya. Eta naon? Mahjub ngaranna. Itu jadi perjuangan teh ngaleungitkeun surah aqwan tina hate. Kunaon surah aqwan aya dina hate? Sabab urang nyangka wujud ka makhluk. Ari nyangka salah naon ngaranna? Ceuk bahasa Arabna, waham. Sangka salah. Nyangka jangkung tapi pendek buktina. Eta sangka salah. Ta anu nyangka wujud ka makhluk teh sangka salah. Itu sangkaan anu nyalahan dan wujud ma Allah. Ku urang ieu makhluk teu ditekadkeun wujud. Mun aya bahasa wujud teh dina lisan ulah dibarengan ku hate. Lamun dibarengan ku hate maju eta ngaranna. Jadi hate kahijab. Lain kahijab ku datiah makhluk, tapi kahijabna ku nyangka wujud ka makhluk. Sawah boga, duit boga, pamajikan boga, lisan nyebut aya. Itu tapi dina hate eueuh. Tak kitu kuduna mah Kang, ditempo, dikupingkeun, diucapkeun gitu, tapi na hate eueuh. Teh eta ngeuweuhkeun na hate teh nu esena mah. Napal wae teh didinya. Ari nyangka wujud ka makhluk teh waham jeung khoyali. Hayalan pan, ari ngahayal pan. Nu eueuh di angan-angan aya, ngahayal ngaranna. Namun aing jadi banar anu mah petang tu beungar. Ari beungarna geus ejan. Tapi ku hate geus ditingali, eta hayalan. Ari der teh bener kurang dipigawe. Untungna sugan aing beungar kalau balik kolor itu. Beungar nu tadi teh hayalan ngaranna, sangka salah. Naon ta makna? Waham jeung hoyali supaya ulah dina hate. Hiji ta mana mah? Makrifat ka Allah. Geus kitu. Lamun orang kenal Allah moal nyangka wujud ka makhluk. Pan tadi ge sifat nu wajib di Allah mustahil ayana di makhluk. Eta nyalira teh. Lian Allah anu boga sifat seperti sifat Allah. Oh, ayeuna Allah aya, makhluk aya, atuh bareng ari kitu mah. Allah jeung makhluk ngabogaan sifat wujud. Allah wujud. Salian dat Allah teu boga wujud. Teu segitu. Tapi aya. Lah mikir urang. Aduh, tapi ya aya itu ka arti kumaha eueuna balikeun kana asal. Jirim asalna tina johar. Johar asalna tina naon? Lauhul hayuli. Ari lauhul hayuli ti mana ti dituna? Oh, sajeroan lauhul hayuli teh aya lauhun nafsil juz'iyah. Sajeroan lauhun nafsil juz'iyah aya lauhul qadar.
Sabeh ditueun lauhul qadar aya lauhul qada usabik. Mata ari lauh teh aya opat Kang. Lauhun teh aya lauhul hayuli, aya lauhun nafsil juziyah, aya lauhul qadar, aya lauhul qada. Kayak gitu Kang lauh teh. Urang apalna lauhil mahfud. Lauhil mahfud teh naon? Lauhil mahfud teh lauhul qadar. Atawa disebut lauhul qada ge meunangan qada muallaq. Sampai dituan qada muallaq aya qada mubrom. Nah eta nu aya di dat Allah qada mubrom, nu aya di sanji qadim. Jadi sakabeh kejadian tisabeh dieun qada mubrom mengikuti qada mubrom kan. Matak batur mah ternempo dohir, nempona qada mubrom kan itu. Bapak aing maot ya. Gara-gara dokter telat nanganina. Henteu nempo dokter mah bedi ya. Sabeh ditu aya lauhul qadar, aya lauhul qada usabi. Jadi ningalina ka ditu. Dohiriahna sababun dohiruna telat ditangani diantep wae. Sababun dohiruna ari qada mubromna naon? Jam sabaraha mau tadi? Salasa jam 10. Tah catatan di qada mubrom Bapak Wing maot jam 10 poe Salasa. Ngan sakitu. Ayan bisa ngahalangan teh ya? Ya. Atuh lamun bisa ngahalangan qada Allah, gagah batan Allah berarti benernya. Bisa ngahalangan jagoan bener ya. Manya aya kekuatan salian ti Allah. Allah kuat, lian Allah apa sedana gitu. Lian Allah lemah. Allah kawasa bisa mampu kana ngayakeun jeung ngeuweuhkeun mumkinul wujud salian Allah moal anu bisa moal anu kawasa ngayakeun jeung ngeuweuhkeun mumkinul wujud. Lamun tekadna urang geus kana qada mubrom leungit sakabehna ka dieu. Kamu ka saha? Kamu ka dokter pedahanna mising ku aing ditangani ge moal metu aing jeung dokter. Sabab di qada mubrom maot poe Salasa jam 8. Lamun jalma boga akidah anu bener ka Allah malah mah ke dokter. Eta mah sababun dohirun, sababun hakikiun mah naon qada mubrom. Ta'alluq nasibat iradat. Itu qada mubrom, qada usabik bisa eta ngaranna Kang. Dina kitab lamun aya qada usabik eta qada mubrom. Itu aya matak aya lauhul hayuli, lauhun nafsil juziyah, lauhul qada muallaq, lauhul qada mubrom. Urang kudu paham kadinya teh supaya tingali datang ayana ajrom ajam teh naon heula? Johar heula. Johar di mana? Johar hayuli. Johar hayuli teh perkara geus teu bisa dibagi aya joharna deui. Awalul maujud fid dunya. Mimitina wujud di dunia jauh hayuli, lauhul hayuli. Eta bibit makhluk lauhul hayuli. Barang jelas wujud ka dunia lauhul hayuli. Sampai ditueunana lauhul nafsil juziyah. Itu sampai ditueunana aya lauhul qada muallaq. Ta eta alam malakut. Antara qada muallaq jeung lauhul nafsil juziyah eta teh malakut. Lauhul hayuli nepi ka johar, nepi ka jirim jisim eta alam dunia. Jadi di alam dunia mah ti jirim pangharapna ya. Jirim, johar, tuluy lauhul hayuli eta di dunia di dia. Lalu di malakut antara lauhul nafsil juziyah malakutna deukeut ka alam dunia. Lauhul qada muallaq, lauhil mahfud tungtung malakut nu deukeut ka hadrat Allah. Sabe ditueun alam sabituan lauhil mahfud nyaeta qada muallaq teh qadim hukumna jabarut tuluy naon deui rop mustawan qobaqausen aw adna qadim eta mah kabeh nulim. Eta nu disebut hadrat Allah. Itu kan lamun teu apal rumus nu eta lieur wae gitu kan.
lieur. Ieu teh disebut makhluk teh timpul bah mana ka mana. Malakut mah makhluk, malaikat makhluk. Itu artina asar apa? Ayeuna kolam asar apa? Lahil mahfud asar apa? Kursi, aras asar apa? Kabeh oge. Karena ya asar apal nu damal tina nur nyaeta ku Allah disimpen di alam malakut. Anu jirim jisim di alam dunia. Tak gitu. Matak bangsa jirim anu katingali tanguluk nu disusun tina johar pirit ari jin mah jisim. Itu nu matak dicawak eueuh jisim. Jin. Aya nu kungsi nyekelan leungeun jin. Karasan teu kurang dicekel aya. Mah bisa. Da mau nyambung jeung pangraba nu ieu. Da lain jirim, ari pangraba mah kudu kana jirim. Ayeuna ilmu dina sirah jelema, yeuh loba cenah, bisa dicokotan ku leungeun. Dibinakeun teu bisa. Itu. Nah, lamun apa rumus nu eta? Kakara urang rek taroki teh henteu sulit. Nah, gitu jadi pangheulana rek kaleungitkeun makhluk kudu makrifat heula ka Allah sabab lamun teu makrifat waham aya wae dina hate ruksakna waham mah ku sabab aya mah ari makrifat nur ari waham zulma idza ja'al haqqu wa zahaqal batil datang nur Allah kana hate ruksak pagawean hate nu garoreng waham hoyali hubud dunya ruksak kabeh hasud pokokna pagawean nu goreng malah leungit tina hate di mana aya nur Allah mah. Jadi tamakna hate mah naon? Makrifat ka al. Matak aya dokter hate atbaul qulub. Lamun orang nyeri hate, padahal nyeri hate mah lebih daripada sakit gigi. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Ta eta datangna ka atbaul qulub ka dokter hate. Saeta nu boga nur Allah. Mata deukeut teh tiis eta teh jeung anu boga nur Allah mah. Tapi lamun anu eueuh nur Allah mah di deuketan kurang panas karasana. Neraka sama panas ngaheap ka di. Aya nur Allah mah tiis. Aing tadina nalangsa teu boga duit ge. Papanggih jeung ahli Allah mah tiis. Bener kan? Jawab naon? Aya ilmu, aya ilmu ti Allah datang kana hate. Lelungit kabeh nu garoreng teh, nu tadina ngarasula sabab diganti ku sifat juhud tina hubud dunya. Jadi tiis. Entak aya peribahasa. Orang yang zuhud hatinya lebih dingin daripada lautan salju. Nah, nu zuhud mah tara gancang amek. Lamun hubud dunya tereh gampang ngirian hubud dunya. Ulah nempok kiceup lah eta di mana tereh kapancing emosi eta hubud dunya geus. Itu mata rumus ti Kangjeng Rasul ge padpar bidatidin pilih nu boga awewe nu boga agama tiis di bawana awewe hubud dunya panas urang karesana. Nah kitu lalaki ge. Lamun lalaki hubud dunya tuh mi hukum awewe kabawa panas awewe ge. Nah gitu kan. Begitu rumusnya. Jadi tihana pula ti dieu. Panghinana alam teh alam ajrom ajam. Ieu rek jadi neraka sakor. Nu mata lamun jalma hate cicing di dunia, hatena di dunia. Wah, engke geus diduruk di neraka sakor. Ini turang mah sanajan di dunia hate mah ka Allah, berangkat di dunia ti dieu. Jadi mun nguruskeun dunia disawat beuheung ka luhur. Boga sawah katempo teu? Katempo. Ari eta duit sok dihitung osok, make otak itu. Tuluy enak sok ka kuping tara, sora muning ka kuping teu? Ka kuping, muning aing teh eta. Ya sabat beuheung ka luhur kan, di kuping, ditingali, dipikir, ngan eueuh na hate. Tadinya mah kitu, kudu mujawir jeung hate. Ya mah nu katempo asup kana hate, nu kadenge asup kana hate. Wah, ribu. Wala jadi bah jamrong hatena. Disebut wali pada hiber ngapungapak sancang. Bah jamrong disangka wali di jarahan. Jarah mah teu kudu ka wali ka Allah jarah mah. Dina hadis Rasul disaurkeun.
bagja jalma nu suci di imah tuluy jarah ka Allah. Mana jarah ka Allah teh? Datang ke masjid. Ya mau dijarah ke kubur getol ke masjid darah. Mending jarah ka Allah. Ke masjid mah jarah ka Allah. Oh. Kapan ditaros Kangjeng Rasul? Saha anu jarah ka mana jarah ka Allah teh? Ka masjid. Sedangkan Allah cek Rasul sasauran pikeun nu dijarahan wajib ngamulyakeun nu jarah. Berarti jalma nu sok ka masjid ku Allah dimul tak gitu. Tapi jarah ka makom wali ge meunang. Lain berarti ulangan ulah tibalik kungkul ari ka kuburan getol ari ka masjid dara. Atuh aya jalma nu hayang duit mah ngaluas-luis kuburan. Mentak tunggu kuburan daripada tunggu kuburan alus kan tunggu masjid. Aing mah geus ayeuna mah ngorbankeun diri rek jadi khodimul masjid. Tapi rek jadi khodim kuburan kemenang. Tapi ngaluruskeun jalma anu datang jaro. Diluruskeun lain kalah ka di Bang Baluhan. Nu rek jara tadi ulah Kang. Jadi orang kudu cerdas. Jarah ka walillah menang. Da sabab ari ngaran wali mah ya Kang, kakasih Allah barokah segala nungge. Tempat calikna barokah. Sorakna barokah. Nempo beungeutna ge barokah. Sakur anu eta sesa udud ge barokah. Mun ajengan sok udud wusul. Eta santri anu ngaudud ajengan insyaallah warusul Kang. Ngan kade ngalap barokah kana udud. Ari kana ilmu teu. Ceuk ajengan salat jeung aing tara milu ngan lamun udud sok diarah moal kabagean eta mah. Sabab kudu nyambung heula rohani nya. Ari teu nyambung mah jarah ge Kang teu kabagean. Datang ka waliullah itu tapi teu nyambung. Nyambungkeun rohani kumaha tujuan akur jeung wali ke masjid wali tuang tujuanna ka Allah urang mah dahar teh hayang ngeunah sare sabab aing mun dahar lapar mun sare lapar mah tarang ngeunah ya dahar heula ngarangeunah sare teh ari wali mah lain dahar keur ibadah itu mun aya wareg ge patuangan tara wareg teuing da geus apal pangheulana bid'ah mah beuteung seubeuh. Eta mengenalin kau bawa beda sia ari manehna unggal dahar seubeuh. Iyakum wa kibarul batni. Lain gede beuteung teh, lain berarti beuteungna gede kumaha jalmana eta mah lamun lintu gede. Beuteungna seubeuh dahar. Itu Imam Maliki ge hartana loba, tara mayor. Puasa we. Itu hirup sederhana. Naon sababna hayang loba sodaqah aing. Ek dimanfaatkeun. Urang mah loba duit mayor atuh da. Mentak cik Allah katingali kiceupna sia mah lamun beunghar mayor ya. Jauh ka aing, mentak nu dipikar nya ku Allah mah moal beunghar. Dipakirkeun deh beunghar aya sok Rasul 3 golongan ke di poe kiamah ku Allah tempatna dimulyakeun. Gitu hisabanana dientengkeun moal panggih jeung kasulitan saha nu sabar dina kafakiran sehingga fakir tengah halangan getol ibadah husul ka Allah ta eta tak lamun aya ajengan teu weungar ulah goreng sangka ajengan teh sugan teu ikhlas murukna muruk getol tahajud getol tapi rek meuli udud teu bogaan ku aing diber sugan ajengan teu barokah ilmu ulah Kang aya anu ku Allah rek ku aing dipakirkeun sabab di akhirat rek dimulyakeun aya muga-muga nu falakir anu tengah hijab kana getolna ibadah husul ta eta anu ku Allah ku Kangjeng Rasul disaurkeun jalma fakir nu dimulyakeun urang mah ngadua wae ka Allah mun beunghar sing mulya sabab beunghar amin. Bisa nu beunghar tapi hatena makrifat ka Allah. Nu fakir makrifat sobar mulia di akhirat. Ku sabab naon fakir.
sobar teu kudu loba salat eta mah nu fakir mah asal sobar we dina kefakiran wah loba kaalusanana itu kan mata kudu daek ngaji tah jadi di ari keur ngaji mah sok dihibur ku ajengan nu teu boga duit kenal eta hateuna naon fakir ge moga-moga aing dimuliakeun ku Allah aya cirina nu fakir rek dimuliakeun eta tara ngahalangan getol ibadah ikhlas namun fakir jadi hijab kana ibadah eta mah fakirna panyiksa ti Allah ti dunia mula ibadah hese duit teu boga cek Imam Al-Haddad Al-Hadrami man ta'assarat alaihi matalibuhud dunyawiyah wal ukhrawiyah fa huwa minal mal'unin jalma anu sulit urusan dunia sulit urusan agama cek basa somprama nengan duit teu becus salat ngedul eta mah nu dilaknat ku Allah naudzubillahi min keun wae fakir ge ari getol ibadah muga-muga dimuliakeun ku Allah taala da kitu kan tos balik deui kana tadi jadi jirim sanggeus jirim naon johar sanggeus johar lauhul hayuli sanggeus lauhul hayuli lauhul nafsil juziyah mimiti malakut sanggeus lauhul nafsil juziyah lauhul qadar nyata lauhul mahfud eta tungtung malakut deukeut ka alam qadim matak batas zaman mah ti lauhil mahfud ti lauhil mahfud ka ditu mah qadim jabarut rob mustawan qoba qasen mah qadim itu mah itu mun bahasa alam jabarut lain alam kos alam dunya kieu tapi alam teh alamah eta mah lain alam berarti alam sima kullu masiwallahu fa huwa alamun lain alam jabarut eta mah lain alam kan qadim jabarut teh sifat Allah qadim afal Allah qadim alam asma wa sifat alam afal di jabarut di jabarut teh anu kasaksi ku ahli usul naon nur hakikatil muhammadiyah mata nur hakikatil muhammadiyah teh bisa kasaksi lamun urang hate ku Allah dibuka ke alam jabarut matak tajali asma lamun jalma ka jabarut tajali kana sifat Allah tak geus bisa eta hadrat Allah geus jadi hadrat Allah mah ti jabarut ka ditu nepi ka awadna itu anu disebutkan makhluk mah ti malakut ka hanap ka dieu kitu ta bahasana ka atuh hiji lain ti bagian loba jeung sahiji lain bagian juj loba kapahamaina mah kurang tah jadi lamun urang hate rek leumpang ka hadrat Allah teh kanu tadi heula lamun urang nempo jirim sing inget jirim teh jeroeunana aya johar jeroeun jirim jeroeun johar aya lauhul hayuli beda ditun lauhul hayuli aya lauhil mahfud beditun lauhil mahfud aya qada mubrom jadi ningalina urang ka qada mubrom sabab hakikatna ti sabeh dieun qada mubrom sakabehna kumaha qada mubrom sanjan kieu ge di lauhil mahfud beunghar tapi lamun usahana kabelah kaler umpamana eta mualak di lauhil mahfud gitu tapi di qada mubrom mah geus jelas si ieu teh beunghar atau fakir saya teu ditaalukeun kana usaha kakaler eueuh mata qada mubrom mah teu ditaalukeun kana sabab sareng syarat ari qada muallaq mah kitu ditaalukeun kana sabab jeung syarat nu mata ulah ningali kana sabab jeung syarat anu zahir di alam hadis dah hakikatna mah wujudna ieu alam teh ku sabab ahkamul azaliyah ku sabab qada mubrom teh kang disebut ahkamul azaliyah inayah azaliyah qada usabik atawa qada mubrom aya opat istilahna namun dina kitab mangi itu qada mubrom atanapi ahkamul azaliyah eta kene sebenarnya seperti ahli makrifat ahli hakikat ahli ilmu wahbiyah eta kene sebenarnya maka ilmu laduni eta kene nur Allah teh laduni sebenarnya lah gitu
dalil nakli kana nunggal nadat pangeran kana nunggal dat pangeran eta dawuhan Gusti Allah dina Quran.